balik tuh, belakangan tuh. Oh gitu. Oh, itu rahasia. Terus mabur lah. Bisa kan itu siya mabur siya, ditarik si kuai, dok. Astagfirullahaladzim. Oh iya, orang iya. Ayo nggak segera kan ditunggu. Kumbang, kumbang. Lebet ting ayo. Astagfirullahaladzim. Kayak rayu remit. Ibu Rangge. Ngaji kucing ini. Sanya. Dia lemah apa kebo eta? Tapi kebokos dia lemah eta. Dia lemah apa? Kebonya. Ah, maling bawa ini. Nyeng, cain sah senyeng. Kalau wi jeung penting ronda. Suruh gandeng si cicing udah gandeng. Dil, macam-macam bahas ya mah. Kebun Haji Kosim. Nu bener sih nyeng ieu, wi Haji Kosim. Oh, ilit aing dia yuk. Mana nyeng? Barabe dia mah. Mana? Seprat saya pengen Haji Kosim. Kemana? Ayo be. Ayo. Ayo. Di luar rondanya. Ya, Haji Kosim lah. Apa yang nyawa? Sore nya. Nong sawah heula apa ya? Coba asawalan lah. Jasa ieu. Paling dijual teh malah. Ini kebo 8. Yang udah dijual. Alhamdulillah. Bawaan suara Agus ya nama. Subur lah. Panen pokoknya main itu. Main berpuluh karung lah. Alhamdulillah. Yuk. Aduh. Rekanan abah ayo jadi saya bor mah yuk bon. Salah abe ayo.
lah panen atuh lah. Anak sekolah bayaran pasti lah. Majikan cari kebantuan di mah bae. Sana enak ka duit lah. Le, kenaon? Ipo, reng budeg nya nama. Lebet ting mah yuk. Astagfirullahaladzim. Woi, si Dodo naon sia kikituan kai? Ampura le, sengaja. Konyol sia, susurian kok seboga salah bae sia. Dia sia dia. Dia. Sia lah, kaget aing. Sia, orang jakul sia. Susurian kok sebelah edan sia. Ampura mang. Naon sia dia? Ada ampura tuh. Naon? Ampura. Kudu nama do sia mah. Hampura ke aing sia mah. Paling kurang hampura. Hampura. Sini kemana? Atuh orang mah ulin be. Naon? Ulin. Silin. Kunaon? Ulin ka sawah, ulin. Aing yo diisuk aing kasarean aing leuweung itu. Hah? Leuweung. Saung. Suri sia baedan sia. Saung. Hah? Saung. Dia boga rokok tuh. Oh, teu boga. Rokok. Ustaan ka dieu lah. Aing harasem ieu jeung ngarokok aing diisuk. Teu boga. Ih ka sawah mah mau rokok. Drigen tah mah drigen. Pelit aat sia. Drigen. Hah? Drigen. Tadi tahan balangkeun. Ulah ka agen ulah dengekeun. Di warung todi betu aya. Lah ka agen. Drigen. Oh, drigen. Kemana sia? Itu ngelik itu aing kebon. Sing kumbe. Lah masih ya lah. Mang, kenaon? Ngoyos jang. Motor yo. Punten ieu urang kebonnya. Iya, bantuan dia baheula anak tuh. Kedeung. Atuh ho. Bae keur anggus. Aji kumaha ieu? Atuh dijekan bae. Gitu tah. Oh. Oke bae ho. Nah, Tinggal urang mah. terus tuh ini nomor di warung. Mamang mau istirahat itu tuh. Ya heula capek ya. Oh tuh. Main karoko heula naon pan. Oke siap. Mana yang buka rokok? Dicopotan baik ieu. Oh, oke itu tah. Tak kieu mangnya. Do, ulah kitu atuh rusak do, atuh teh mah. Kumaha tuh? Atuh emang kumaha sia. Wah, ayo sok Allah lagi. Kumaha tuh coba coba tuh. Gitu. Tak gini tah, tuh. Tuh, Oh gitu langsung. Gitu tak kieu bae. Oh, tarikan. Oh gitu. Oh, kok bisa sia horengannya. Oh maaf. Mas kan lah, awas lah. Rusak pare aing. Dibantu bantuan. Terus teuing lah, geus. Oh tuh lah. Ikhlas aing ridho ka sia. Ayo geus kartu. Terus kamurainya. Oh sir. Waduh, sia rusak pare aing gitu mah. Geus kartu lah. Ayo mau Terus tong sawah sia kartu. Geus. kebon, boga sawah gen. Kebon sia kartu. Bacana buat sawah sia horengan. Susah jeung aing sarua. Ayo kartu. Rusak pare aing haram jadul doangan ieu si Edo ya. Aduh, aing kumahan ya aing. Kumaha si Do, sia pagawean aing Do sia ieu rusak Do. Waduh, sia talin tambah bagus, tambah jore akhirnya mah ieu Do. Geus sakaditu sia mabur sia ditarik sia ku aing Do. Astagfirullahaladzim. Oh iya urang ieu. Ayo geus segera kaditu geus. Kubah lah kubah. Geus di ditu bae ku kubah itu dari kebon tuh. Waduh, bahaya pare. Parahan bae. Atuh pare aing acak-acakan rusak ieu jeuleuh eta. Beuh, aing. Masya Allah, Do. Aduh. Sia mah sarua jeung si Torek sia mah kaditu tuh. Saruana kadinya tah. Aja ada bulak sia. Parahan bae. Itu sia. Heh, mari sia. Astagfirullahaladzim. Ah, sia. Kayak suka sia awas kada sia. Baban sia kalau tanggal cabut sia. Mana KS bae di imah. Oh, saya sia tuh. Ayo ngarokok mentak ke bapak sia. Siangnya. Mana katakan itu lagi nyata. Arek pabalasan. Arek aing lah ini mah geus lah. Murid aingnya. Umili kos namanya ieu. Pilih tadi lain kubil aja kos gimana eta. Oh emang. Atuh dia nya nama foto loba. Sekarang. Wah, oke lah. Udah. Yuk. Aji banyak mana?
Tadi kita lewat kebun dulu. Sawah berarti jam sekieu. Saya jadi nyana nong sawahna. Biasanya nyana sok ngabersihan ieu nil keong Bisa ya. supaya parena baragus. Pertama buka jambu di nyata. Sia. Jambu naon? Jambu siki. Tuh, Nyeng. Datang aja muat lah. Masih. Apa? Tanda pasti beli jamunya. Ketemu dulu nih. Jangan kita. Mana Nil? Pak. Tuh. Mana? Tuh. Mana sih? Balik tuh, belakangan tuh. Oh gitu. Geus geus naik, Nyeng. Ih, gampang lah tuh nih, masa aja naik. Gampang. Gampang anu menang. Sweet keles. Nggak naik. Oh, geus. Allah. Geus naik cia. Aing nu ada. Aing sebenarnya nyeleuing haji kostum sing aya di dieu. Tangan sedinya. Oh. Sahan mang petan di sawah aing. Bener ieu. Tuh mah ngali sawah aing kieu mah. Penyakit bae juga yang gagal panen ke. Ya, ada segala di ieu. Ih, sengaja meureun dina karusak pare aing. Jadah ieu. Kapangi ku aing. Cacak-cacak ku aing. Ayo teh salah si budak ieu kelakuan si budak ieu. Budak. Poho mah budak. Ieu pasti tangkurak ieu mang petan pare aing. Budak. Sia mang petan ya. Budak. Murid balik Esek lah. mah budak. Paleng peng baik weng. Woi. Sia ngagawean aing. Halo, Sia Maji. tangkurakna ieu. Langsung dong. Gimana? Aing teh di itu sawah aing sana mang petan. Kunaon? Sawah. Ule, atuh emang ieu sawah ule, cek sawah batu teh tahun kebayaran. Pan bayar mah. Eta aliran sawah aing sana mang petan. Ule mah tara melak-melak pare ketan, pare biasa jeung dahareun be lah. Hah? Sia budak. Malah Jadi? nyamuk ka pare ketan. Ya, Maji mah. Wah, dek 2 kali bayar, 3 kali bayar. Beres jeung ule mah, Maji. Mangpet sawah Hah? aing. Kos ceuli sia mangpet. Naon? Sawah aing mangpet, kos ceuli sia mangpet. Mantep pokoknya mah. Aduh. Hah? Aing bener-bener ngeseng ngomong sama budak mah. Ji, kumaha ieu urusan ieu? Yang lain capek aing tenggorokan aing ngomong sia. Bingung aing nyalakeun sama budak mah. Hese aing teh nyambung ngomongna teh nyambung. Capek aing capek. Oh, kayak kieu bae Maji. Kayak ule ngomong heula jeung pamajikan masalah sawah ieu. Ule ieu kayak Mama Haji nya, mastikeun masalah harga. Ule ayeuna neuk balik heula ngobrol jeung pamajikan masalah sawah. Oke. Hah? Oh, terserah sia lah. Hah? Oh, terserah sia. Ah, udah poho kopina jeung ule, bener teu? Kak kopi mas sia. Dah dong. Dah, ilah. Nya. Oh, terserah sia. Mas mabur lah. Ji. Sia. Aing ngomong sia yang ham. Yang hobe. Gara mabur capek aing ngomong. Ji, ya. Oh, tangkurak sia geus gara mabur. Hese mah. Kos sawah aing tadi dinya teh mangpet, kos cilik sia mangpet. Aing seburit yang nah. Jadi lu balik bang carana kieu. Balik lah. Tadi mana paculeng? Oh, balik itu. Itu saha itu di tanggal jambu aing. Nyeng cangising nyeng. Cangising nyeng. Aing terus Ih, siapa tanyakan jamu. tangon atuh Nil, ieu jamunya sini jalur. Ayo ba itu. Kok aslinya kendur. Kenapa? Nang wajan. Nang Nil. Ayo coba tolongkan hiji. Ji. Ya, Jar sidang. sia nya tak kurang nu malingan buah-buahan aing.
Pura ji, orang sekarang udah buka ke haji. Turun sia. Pacul ku aing sebut sia. Turun ji. Turun. Bener sia nyeng ya. Kok si Daniel jeung si baik ya. Pura ji. Pura sia. Kayak masih ku aing itu kudu ngabersihan keong kabeh sia ku aing dihukumna ku aing. Sia sekali dipacul ku aing sia. Segitu haji, damai beda haji. Bersaruana sih barudak tah. Tanya orang tadi Abeakeun sih. lahanan bae. Udah naik jambu ka jambu. Bener. Jambu ke haji. Si mah ieu jamu aing karek buahan ieu. Naon? Bom apa? Nah, ku saha? Pacul gue. Mana kebona? Mana? Wah. Penjadah teh budak nipu aing. Mabur deui. Aduh, cangkeng aing keur nyeri. Aing. Penjadah minta budak. Awas sih ku aing kapanggih. Ulang ngutang deui sih di warung aing. Penjadah doang. Balik aing ieu mah. Action. Lu jelek gimana sih? Action. Dan siap yo si Dede yo. Si Kosim senang ngono itu si Kosim tuh. Woi, nyeng, ndek moal. Aing nang gua di tadi sia. Hah? Di Kosim ada di Kosim.